Lagi wartos pengawasan. Saya di Pak Ustad Kapunten Ustad ada seniman mak itu sok seueur ngalantur di lilur saur bacara Kapunten di dieu. Ka para seniman seniwati oge. Oke diserangan penginten ku Kang Denny Samudra ayeuna sasalewes tukang suling oge multi talent aya piung merangkap tarompet merangkap vokalis ayeuna oge. Yang nyawa rereg ah. Ieu setengah lagu ge seueur mung teu tiasa. Gitu. Oke deh masih disalungsum disarangan ku Sansa. Disarangan oke Panggen di mun sasarangan-sarangan juang mekar sawargi masih tireng-rengan disarang kakak son. Kakak ain nyebat kakak teh sok emut menuju sekolah kapungkur Kang Arkonya. Ini kakak Budi Iwan ngaranna teh kakak Budi ya kakak Budi ya kakak Iwan Budi gitu adiknya itu teh Iwan teh mun eta keur maca di sekolah baheula nya mun teh ya karsan alhamdulillah mun tos aya mohon ieu sanes bentang tamu deui ieu mah tos khusus pribumi nya khusus tos bentangna di mohon di daerah Cibadak mohon ya dugi ka perjuangan kana ge top badak top mau ya pada mun ieu teh karebet daerah Cibadak ya alhamdulillah ini dia eksis anu mikareus nih ya wilujeng kan bahagia sadaya oleh kabar tamu ulama wilujeng sumping wilujeng menikmati mohon hidangan-hidangan sareng hiburanana. Mangga urang kapayunkeun galindangna suantana ti Kang Godek satacana Kang Iseu Baraya tampil di panggung. Urang kapayun mangga kadu lagu engal cenah aya MBK naon judul. Mangga Kang Godek, yuk ah goyangkeun sareng Kang Godek. Wilujeng siang gitu ya teh. Wilujeng siangnya. Bilih ieu mah palawargi sadayana ieu mah ciptaan simpurinya. Bilih aya nu kasiniran. Da ai anjing ditenawan. Anjing. Heeh. Heeh. Senen ya. Senen ya. Ieu mah bilih anu kasinggungnya. Ieu mah da ciptaan simpeureung. Dupi laguna Bang Emok. Brungah barang Emok. Ulah Emok wae pagawean. Jeung pamajikan poe mikiran hutang keur mayar ka Bang Emok poe utlak eto sampai Bang Emok main keur modadakan kudu keur mayar hutang hilang tutup loba jalan-jalan salaki jeung pamajikan hayang ka kebon binatang kakalian ka restoran kurang hayang dahangeuna pesen hai sayang sama jeung goreng udang kenyataan ieu mah lain impian kenyataan ieu mah lain lamunan kenyataan ieu mah ku diri kuring salaki jeung pamajikan poe mikiran hutang keur mayar ka Bang Emok poe utlak eto air dapat Emok lain keur modadakan kudu keur mayar hutang dari lobang tutup lobang kalian jalan-jalan salaki jeung pamajikan hayang ka kebon binatang kalian ka restoran kurang
ngecing mancing lain di walungan ngecing mancing mancing laut kejapi gede gila jengkang terang anakku kukuka ada ngecing mancing lain di walungan ngecing mancing mancing laut kejapi gede dagang isuk-isuk udah guys nyonya HP tekolot tebudak sok hararese di bawah hararese hararese budak nyonya HP balik ke dagang isuk-isuk udah geus nyonya HP tekolot tebudak suka doreang digawe hararese hararese budak nyonya HP hararese
astagfirullah teu kabayang. Hatur nuhun, hapunten ieu mah citan sim kuring beli kasiniran. Tapi ampura pisan. Hatur nuhun pisan.